kumaha atuh carana jalma den ngahilangkeun hasud maka sorjungjunan pertama ngahilangkeun sifat hasud teh kedah syukur ka Gusti lamun ece nuang sampe pek wawalkeun tah sampe gaya merasakeun nu dituang teh sam tong ngabayangkeun rot cek nuang asin pedak wawalkeun hulu pedak teh rasakeun nu di dahar teh asin ped tong ngabayangkeun dag coboga salaki sasanajan hideung ku segala siga buntelan hiput rasakeun ku ece teh nu dikeukepan teh salak tong ngabayangkeun tatang alhamdulillah dan nu ngeunahna mah lain dagingna ece nu ngeunahna mah syukurana